Nyeri Tuga meri tenogan 20 tahun hayu wae di Paraban. Kajen di Paraban tapi teu di hairan. Mata kitu oge meri tenogan. Doh ieu keong ka mana nya tah. Bangi hiji euy. Mana deui keongnya? Wah, itu kereunian keongnya. Iya mah. Ajen menang pun hiji. Moal paruasa gitu keong teh. Aduh, iya mah. Meri teh atuh gagal deui ngenog teh ieu mah. Bener ke paruasa ieu euy. Can harudang digana teh. Ngarti deh iya. Meri 20 tahun ayo we teu nogan. Kumaha carana nya? Aing mah wang meuli tespek. Wang ditespek. Ningali positif apa negatifna. Mun positif berarti keur proses ngenog eta meri teh. Awewe emeureunana. Mun negatif berarti eta meri jalu. Duh, Neng Rizka teh ka mananya? Tadi nyariosna bade nyamper. Terus siang jaba. Iya cuaca geus beurang kieu euy. Can meunang bebeunangan ieu teh duit. Mulang ka imah Pak Majikan carekan ieu mah can menang duit. Aduh. Jeung ayeuna minyak nilu naik deui. Rieut meureun ayeuna ekonomi wayah kiwari beuki nararaek. Aduh. Acanena bensin naik deui yeuh. Saat rieut. Aduh, kumaha ieu mikiranana? Bensin beak ayeuna kumaha? Ayeuna ngajamret beak bensin. Kaburu digebugan manten meureun. Pusing ki carana mah euy. Wah, emang saya euy. Wah, makanan empuk ieu mah euy. Wih. Wadilakeun ieu mah langsung beraksi wah. Beraksi. Wah. Masa empuk ieu mah euy. Gaskeun moal dilakeun ieu mah. Jamret, jamret itu di bawah kantong jamret. Itu Pak RT besabi di bawah jamret itu kan itu. Aduh, kasih alasan. Sok mana ada hati-hati Pak RT. Bebas. Ada salah. Ini kita pulang keberangan. Bebas. Nanya yo. Orang. Ayo.
Oke, mana ya? Udah. Ayo deh ngajak di nomor kuring. Berak sih ya. Apa nih? Gak wayak ngajak meret. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pak RT selamat. Alhamdulillah. Gimana ke sana aduh. Pak RT tenang naon. Alhamdulillah tenang naon. Segera Pak RT. Alhamdulillah. Selamat. Kita beli panen Pak RT. Iya. Tenang naon kita. Gimana ya? Kan atuh abi teh nuju ngantos ka Neng Rizka. Masih kita kelurahan, ngajak ke KTP. Lamun, tadi teh mawar teh di dieu teh ngantosan tos lami. Kita Kan lah. Bumi Pak RT lah sana. Dia mah makanya mau aman. oh, bukan atuh mah Pak RT. Tapi Pak RT tenang naon. Alhamdulillah sehat, kadang dia naon. Selamat. Alhamdulillah. Ah, awan teh hujan ki mendung euy. Aduh. Keong eueuhan di. Ah. Aduh, mering geus dikencarkeun. Padahal ku otoy teh can dibere make up eta teh. Can dites spek di aduh. Mun kaguguran kumaha eta meri ah. Teu bener ieu mah. Hah? Mawar teh kan di dieu. Oh, di bae. Nuhun. Mawar bade masalah beas. Beas. Oh, mau atuh. Nyang kemana pami kemana mana nginyalir nya. Biar kamu di tempat sepi mah. Mohon Istri Pak RT. nyira tuh. Tuh. Ya di Jamret. Mohon Pak Dia RT. kemana Neng Rizka buka ada di dia nya ke barang ka dia buat. Mohon. Hatur nuhunnya Mohon, Pak Mbak. RT, hati-hatinya. Mau nangga. Mana? Aduh. Meri sugan teh anu otoy meri teh. Efek kan dikuno si Kang Odob. Ah, iya mah teu bener pisan. Sugan teh anu otoy baru nama arek dites pen ti ayeuna. Ah, ini kita balik ke meri tes pen jeung ieu ah, make up lumayan.
Teh Mawar. Aye otoy. Mereka mana? Teh Mawar teh bade meser beas, pabeasan tos kosong toy. Ari otoy tos di mana atuh? Tah, iya Teh Mawar. Otoy teh namanya teh bade ngalakeong, tapi teh ayaan di sawah teh. Duka ke parwasa, duka ke reunian meureunana eta teh. Tah, yang itu tuh meri, aduh, 20 tahun teh nogan wae. Aye otoy, emang umur meri sabaraha tahun tuh? Aduh, pokok otoy ge bingung Teh Mawar. Padahal mat kurang kumaha otoy teh di kandang teh. Nu dipasihan kaca. Aye otoy, kangen naon otoy teh? Masang kaca di kandang meri. Aye wae, aneh di otoy mah. Ai Teh Mawar. Atuh mata kipasangan kaca ku otoy ge atuh. Mun sina dangdan si eta teh sina ngaraca. Tah, anu hiji euy kurang Teh Mawar otoy teh. Kurang kosmetik. Aye otoy, kangen naon atuh kosmetik di kandang meri? Teh Mawar, ye, kan mun awewe ge atuh sok kagareulis di make up. Tah, meri otoy ge kitu, sina make up. Eta teh cirina meri awewe eta teh, meri bikang. Nah, meri cenah dangdan. Tah, ayeuna kumaha lamun meri jaluna? Si sok kumaha cirina mun meri jalu eta? Kan meri awewe mah dangdan, ai meri jalu kumaha? Tah, lamun hayang apa cirina meri jalu? Beres sabun. Ayo otoy, kangen naon atuh? Meri dipasihan sabun. Iya Teh Mawar, kan tuh kudu seungit beureunan atuh. Lamun aya otoy rek apel kudu ibak ngangge sabun. Teu beda jeung meri ya Teh Mawar. Niki kudu ibak bake sabun, ame meri bikang teh nogan atuh daekeun. Ayo otoy mah aya wae ah. Aneh, otoy mah meri dibere kaca, dibere make up, meri jaluna dibere sabun. Lieur Teh Mawar mah. Tos ah Teh Mawar mah bade meser heula beas, kangge enjing munggahan. Tar atuh, nya kudu kitu pisan atuh. Lamun teu kitu mah atuh mah ngenog-genog meri teh. Kalau isukan teh munggahan, berarti rek puasa menurutnya. Aduh, rek puasa deui ieu mah otoy. Atuh kitu mah otoy bade meser kosmetik sareng ieu nya tes pack ka apotek heula. Tar atuh, nya kudu kitu pisan atuh. Lamun teu kitu mah atuh mah ngenog-genog meri teh. Kalau isukan teh munggahan, berarti rek puasa menurutnya. Aduh, rek puasa deui ieu mah otoy. Atuh kitu mah otoy bade meser kosmetik sareng ieu nya tes pack ka apotek heula. Kelak. Nah, Teh Mawar atuh. Kan nembe teh otoy nyarios bade meser tes pack ka apotek. Ari otoy kangen naon eta tes pack? Otoy positif. Astagfirullahaladzim Teh Mawar ye. Lain otoy nu positif mah. Ya, enda teh meuli tes pack teh jang meri otoy teh. Yang meri. Jang meri. Kan ayeuna lamun awe mun rek nonit hamil kan sok di tes pack. Positif di negatifna tah meri otoy ge rek kitu, rek dicolok. Ku tes packna. Nah, atuh ku tes pack negatif positifna. Tah, lamun positif pernah mau diiarkeun ku otoy teh di keguguran nogna, nogan atuh ke teh. Aya nya otoy meri kaguguran. Aku mau otoy we, Teh Mawar mah lieur. Meri Wih. ek di make up, ek di kosmetik, ek kaguguran, erek make tes pack. Juga tuh lah otoy Teh Mawar geser beas. Lieur ngabandungan otoy mah. Lagi arek ke apotek ah. Nya juga tuh ah. Otoy mah aya wae. Lieur ngabandungan si otoy mah. Ari mang teh naonan? Hah, ngangkat apa kok goreng? Cicing tengah jalan. Aduh, otoy. Ah, bener teh, martabak teh. Bae henteu baso ge martabak we bae. Aduh, teh geus baso kamari anu martabak. Bae martabak. Maneh bisa tabrak tadi ke motor bisa tabrak teh. Heh, teh bae rasa kacangnya teh. Teh baso mah ulah teh, bae lah. Martabak we anu martabak ya. Maneh tara nyamuk otoy. Ih, teh henteu mung teh hayang teh martabak mah teh. Hayu teh. Diam. Martabak. Hayang Ayo teh. ka dia. Hah? Ayo ka dia. Martabak. Martabak aya. Martabak teh. Naik, apa naik? Beli martabak. Beli martabak. Ayo.
Dia. Hah? Dia. Ya. Ayo, Toy. Martabak heeh. Heeh. Turun. Nah, teh. Turun. Nah, teh. Turun dia. Tuh, Bukan mana? Yuk dia. Tungguan etek lima martabak. Pokoknya martabak. martabak teh. Martabak. Tungguan ini nya. Tungguan. Bikin kemudian. Udah mana mau toy. Aing dipicen. Aing dipicen mana teh. Meh bang gue meh aman kuring. Apa balik mana? Oh, si otot tungguan dia. Tungguan ya, martabaknya. Martabak teh. Oh, dipicen kuring. Tungguan dia. Saya teh ninggalkeun otoy di dia sorangan. Mau bisa balik ke teh otoy. Ternyata bahagia itu sederhana, guys. Iya, benar. Bos aku mau nggak? Siap, standby. Kamera standby. Action. Otoy ini. Otoy bang. Rolling and action. Ayo otoy. Kelai. Iya, teh mawar ieu, otoy teh bade ngalakeong. Yang itu meri 20 tahun tos teu anak ka eta anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili segenap keluarga besar Kubang Bulet TV mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1443 Hijriah. Semoga ibadah puasa kali ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kubang Bulet TV Maju, maju, maju.